kemang teh. Basireum. Menuju naon teh? Iya, kemang digemrong sireum. Oh. Teh, Kumaha mak? hampura emahnya. Nah, hampuran naon ari emak? Nya mah teh akhir-akhir ieu teh geuning sering ngarepotkeun ka teteh jeung aa teh. Ngarepotkeun naon mak? Nya pan ayeuna mah meureun cicing di dieu jeung teteh jeung aa. Sahenteuna meureun mah teh ngaririweuh ka teteh jeung aa teh. Henteu mah teu ngarepotkeun jeung teteh mah teu ngarasa diririweuh. Malahan teteh mah atoh we jadi aya batur di dieu. Nya, tapi mah teu puguh. Sok sieun ngaganggu waktu teteh jeung aa istirahat nanaon. Henteu mah da teteh ge ngarti. Mak teh butuh perhatian jeung dibaturan. Wajar da. Nuhun nya teh. Teteh tos ngarti karena keayaan emak. Nya mah pan ayeuna mah teh geus jadi kolot teteh oge. Nuhun nya teh. Emak jadi tenang ayeuna mengadanguna ge. Sami-sami mak, selagi teteh bisa ngabantu ka emak.